Oke, lurnya. Tah di dieu nya lur. Kudu nama itu geus beunang kita di tewa. Geus beunang kita di teh urang Sampai urang ketrok-ketrok. kita ketrok geus nyokotan ieu sagalanya geus beunang kabeh kudu namangan ieu emang meureun nasibna nya lurnya. Teknis lah, Teknis. Wajar. Kesalahan teknis wajarnya lur. Nu Karena- penting mah urang ngemam sapu enak. Sapu enak. Ya kebetulan nih kurang teh posisi di mana Mang Agoy, Mang Jen? Aduh, Ieu kurang posisi ya. teh di bendungan Desa Cilaja. bendungan Sungai maksudnya. lah. Sungai. Sungai ya. Gede damnya. Dam disebut nalam di urang mah dam. Dam. Kebenaran ayeuna cahina keur surut. Nah, Jadi urang bisa iya babakaran di dieu gitu kan. Beuleman. Bebeuleman. Tah, Kebenaran ieu teh untung aya sapu. Sapuna sapu halal lurnya ieu mah. Lain nang mau. sapu halar tadi nang nyabut di kebun Mang Agoy. Jadi tujuan orang ayeuna ngarekam video ieu teh kulantaran geus lila teu upload lurnya. Heeh. Nah, Teu upload terus kemudian nya Mang Agoyna kebetulan sibuk di luar, Mang Jen sarua gitu nya. Sibuk di jero. Sibuk di jero di kolotna nya. Nah, ini teh urang teh ya tadi teh geus nge-tag video ti awal sampai akhir, cuma posisinya memang kesalahan teknis sehingga video teh terjadi lur. Jadi nya tuh bisa direkam ulang deui ya tuh. Heeh, kumaha. Saya nama dasar wae. Nah, Ini- tadi. Berhubung lila teu upload nya urang moal lila lur ayeuna posisinya ya. Sepadu aya nama temu kangen Temu kangen lur. ceritana. kangen cerita nama. Temu kangen barejeng babakaran ya. Ya, insya Allah kapayuna deui ayo orang cuang explore deui lur. Selirat explore Lihat explore. Heeh. Heeh. Dah. para subker. Ayeuna orang dimulayan deui mumpung Mang Jen ayeuna nuju rineh rupanya. Enak pisan ieu lur sapu aslina demi Allah. Tengah bobodo kerjam sakieu mah. Wayah kieu mah moal bobodo jah. Biar saya cek deh. Naon eta sai naon euy? Ceata. Ceata. Itu tek dinum eta. Aing mah aya baketulan. Enggak, sepenting mah bisa didahar. Caina rasa simut. Apa lur? Teh pembahasan lur di ayeuna mah cuma cuang geus tadi aya sinematik nu tos urang tampilkeun sakedapnya. Heeh. Jeung nya tong poho we di naon? Subker. Subscribe, Suker jeung subscribe jeung nya like-na nya. like komen ongkoh jeung Komen. saran lah di mana anu tempat anu memang recommended ku urang kunjungi insyaallah nanti orang-orang bakal nge-explore eta tempat gitu kan. Berhubung ayeuna mah nguploadnya Pembukaan lah. pembukaan deui gitu nya bukan pembukaan deui nya. upload gitu kan. Jadi ayeuna mah cukup sekian. Dan untuk pemirsa yang meminta bahasanya diganti dengan bahasa Indonesia, jadi emang kita sudah terbiasa dengan Bahasa Sunda. Ya. Jadi pasti Agak kagok agak ya itu agak belibet itu bahasa Belibet, Indonesia ya, meskipun tapi- kita orang Indonesia. Jadi nanti insya Allah kedepannya kita memakai bahasa Indonesia Ya, betul. yang baik dan benar. Mungkin kalau tidak benar juga mohon maaf. Video selanjutnya lur, rencana teh orang teh rek ekspor wisata malam deui. Oh Jadi iya, jika wisata malam. mengungkit hal mistis di suatu daerah. Nah, wisata malam bukan berarti ke wisata remang-remang ya lur. Nah. KHD. Jadi kayak orang posisinya bakalan ngundang narasumber anu memang rada bisaan gitu ya. Nah, rada bisaan. Rada bisaan jeung naon? Bisaan naon? Bisaan. Bisa. Gitu Bisaan bisa. ya. Bisa emam. Tambah penasaran dulu tong poho di like and comment terus kemudian aktifkan tombol lonceng nanya di dia. Nah, gitunya. Supados aya notifikasina, Heeh, supados teu ketinggalan. ketinggalan informasi. Tuh ngomong-ngomong sapu jadi arang. Yaudah panginten gitu we nya untuk sadulur-sadulur sahabat Sunda SS Sadayana urang pungkas dengan sami-sami naon? Sami-sami dahar lur. Sami-sami dahar. Karena enggak bising aya nuker. Enak pisan bokeun. Bising aya nuker daharnya. Wilujeng dahar kasadayana. Jeung dahar kasadaranya. Kemudian Bareng-bareng sehat we nya. Terus panginten gitu bae nya next time videona terus pantau channel Sahabat Sunda SS. Tong poho protokol. 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 Oke, protokol. Ya gitu. Itu banyak lu nya. Terus ditungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini mau siapa euy?
ya.